Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal fil libasi anu tetep pasal dina mertelakeun hukum make pakaian. Wa yahrumu jeung haram ala rijali ka pirang-pirang lalaki naon labsul hariri make sutra wa takhattumi jeung make ali bidahabi emas wal kuzi jeung make sutra kuj fi halatil ikhtiyari dina tingkah pilih-pilih wa kaza jeung nyakitu deui yahrumu haram naon istimaluma make perkara dukiro anu dicaritakeun ieu ma ala jihatil iftirasi netepan kana arah-arah amparan jawa jihad wa ghairi dalika jeung lian ieu jihatil iftiras min wujuhil istimalati nyatana tina pirang-pirang jalan pirang-pirang make wa yahilu jeung halal lirijali pikeun pirang-pirang lalaki naon labsuhu makena itu harir lidorurati karena madarat ka harin seperti panas wa bardin jeung tiis muhlikaini anu mata karusak duanana. Haram lalaki anu baleg make sutra bentukna mah rek baju rek sarung pokona mah sakur-sakur pakaian sutra haram dipake ku lalaki jeung make emas lalaki haram. Kumaha lamun lalaki make perak meunang eta mah teu naon. Ari ngaran sutra teh kain anu dijieun tina sayang hileud ngan dina waktu dialana eta sayang hileud teh masih keneh aya hileudan di jero sayangna tuluy dipikeun hileudna. Tah lalaki make sutra di hukuman haram teh dina nalika waktu ikhtiar. Sabab ari dina nalika darurat mah lalaki make sutra meunang. Sapertikeun umpamana cuaca banget panas, maka lamun make sutra mah rada adem kana awak teu naon eta mah. Atawa cuaca banget tiris lamun make sutra mah rada haneut teu naon eta mah. Matak di dieu dikayidan ku bahasa lamun banget tiris atawa banget panas anu matak ngaruksak panasna teh jeung tirisna eta gambaran madarat. Dina gambaran kitu lalaki meunang make naon sutra. Kumaha lamun sutrana dipake sajadah dipake amparan tetep eta oge haram keur lalaki mah nya. Sarahna qauluhu wa yahrumu hanapeun paslun aeli qauli Hudzaifah tegasna karena dawuhan sahabat Hudzaifah naha tos nyegahna ka urang sadaya ka kuring saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an labsil hariri tina make sutra wadibaji jeung make sutra kandel wa an najlisa jeung yen ti dituna nyegah nyarek yen jeung nyegah yen diuk kuring alaihi luhureun itu harir. Rawa ngariwayatkeun kana hadis al-Bukhari. Wa dibaju ari dibaj huwa eta ari dibaj ma eta perkara golato anu kandel ieu ma min siabil hariri tina pirang-pirang pakaian sutra bihilapis sundusi
kalawan beda sutra anu halus ipis maksudna. Fa innahu maka saestuna ieu sundus ma eta perkara roko anu ipis ieu ma minha tina itu siab. Waqad anlala jeung nyata geus ngelatan saha al imamu Imam al Ghazali tegasna Imam Ghazali al hurmata kana haram bi anna fil hariri kana saestuna eta tetep dina sutra hunusatan ari halus ae naumatan tegasna halus walayunatan jeung lemes lataliku anu teu pantes ieu hunusah bisiha matir rijali kana pirang-pirang kakuatan pirang-pirang lalaki ae bikuwatihim tegasna kana kakuatan ieu rijal. Wa hadhil hurmatu jeung ari paharaman minal kabairi eta tetep tina sawareh pirang-pirang dosa gede kama saperti perkara naso anu geus ngeunas alaikana masa syekh atiyatu tegasna syekh atiyah wa nukila jeung ditukil ieu ma anis sibro malisi ti sibro malisi. Jadi Imam Ghazali ngelatan pangna diharamkeun lalaki make sutra sabab ari sutra mah lembut, ari lalaki mah pan keras, kuat. Nah, ayeuna lalaki make perkara anu lembut, perkara anu lemes gitu. Teu pantes eta teh, teu layak gitu. Qaluhu ala rijal aya walau ihtimalan jeung najan eta kapantesan. Lalaki na teh kapantesan, sifat kapantesan gitu. Patadhulu maka asub saha al khunasiu pirang-pirang wandu payahrumu maka haram alaihim kaitu hunas naon labsul hariri make sutra wa takhattumi jeung make ali bidahabi kalawan emas ihtiyaton karena hati-hati khilapan bari nyulayaan lil Kopali ka Imam Kopal. Dua jajar ti hanap aya wayahrumu ala rajul eta wayahrumu jeung haram ala rajuli kalalaki naon annaumu sare pinamu siatil hariri dina salambar tina sutra walau mal mar'ati jeung najan eta tetep sarta awewe gitu. Jadi sarena mah jeung pamajikan ngan amparanana tina amparan naon sutra mun di urang mah naon berarti eta teh ayeuna sok diteunna kasur teh naon teh spray. Ah spray umpamana kasur disprean ku sutra gitu. Sarena mah jeung pamajikan ngan tetep ke lalakina mah haram. Wa kadzalika jeung nya kitu deui yahrumu eta tetep nya kitu deui yahrumu dukhuluhu ari asupna rajul ma'aha sartana mar'ah pisaubi dina pakaian al hariri anu sutra alladzi anu talbasu anu make ieu mar'ah hu kana ieu alladzi. Nah sapertikeun simut umpamananya simut tina sutra gitu. Tetep ke lalaki nama haram bihilapi ma kalawan beda perkara idza ala di mana-mana numpakan ieu rajul aya harti asal mah ala teh ngaluhuran jadi lalakina diluhureun awewe gitu alaiha luhureun mar'ah tuh jadi awewe namah dina luhureun sutra lalakina numpakan awewe gitu kebayang teu min ghairi duhulin bari teu asup pala yahrumu maka teu haram itu ala alaiha. Wa kitabatar rajuli jeung haram lalaki nuli jeung haram nulisna lalaki alaihi luhureun harir
walau lisidakim roatin jeung najan eta pikeun mahar ka awewe warosmun jeung haram ngukir alaihi luhureun harir aya naksun tegasna ngukir alaihi luhureun itu harir wasatru jidarin jeung haram nutupan tembok mun di urang mah ngahordengan lah bihi ku itu harir kama seperti perkara ya kaum anu tumiba ieu ma pi ayamiz zinati dina pirang-pirang poe papaes wal parhi jeung bubungahan. Naam bener itu satru jidarin. Waktu papaes teh poe-poe papaes teh sapertikeun umpamana hari raya Idul Fitri kana eta teh jelema teh geuningannya kadang-kadang tembok ngadadak dicet hordeng ngadadak ganti geuningan gitu. Terus tengah-tengah aya qauluhu al-harir huwa ari ieu harir ma'rufun eta dikenal dikanyahokeun wa huwa sareng ari ieu harir a'amu eta leuwih umum minal kuzi tibatan kuz li annahu karna saestuna kuz ma eta perkara kotoat anu megatkeun hu kana ieu kuz naon ad-dudatu hileud wa kharajat jeung kaluar itu dudah minhu tina itu emak hayatan barina hirup hileudna geus ningalkeun sayang gitu tuluy kaluar sesuatu kahirupan anu anyar gitu. Wa amal ibrisimu anapun ari ibrisim bahwa taheta ari ibrisim ma eta perkara matat anu paeh ieu dudah pihi dina ieu emak wa huwa sareng ari ieu ibrisim eta saperti jauh rupana wa huwa jeung ari ieu ibrisim al musamma eta nu dingaranan bil hariri ku harir al manki anu bangsa manki wal hariru jeung ari harir ya umu eta ngumuman ieu harir ngumuman teh mencek basa Indonesia nama mencakup harir huma kana itu kuj jeung ibrisim jadi ku dibahasakeun harir teh mencakup kana kuj jeung ibrisim hilapan bari nyulayaan lima kana perkara waqa'a anu tumiba ieu ma fi badil ibarat pirang-pirang rekenan bahasa min annahu tina saestuna itu harir ismun eta ngaran lima pikeun perkara matat anu paeh pihi dina ma naon ad-dudatu hileud wa hulla jeung dilaanan di udar harti asal dilaanan ieu ma anha tina itu dudah ba'dal mauti dina sabada maut pan aya geuning ceu rambat-rambatna geuningan eta rambat-rambatna di udar dilaanan gitu dicoplok-coplokeun wa alaihi jeung netepan kana ma bahwa makari itu harir mubayyinun eta anu ngabedaan lil kuji kana kuj la a'amu lain leuwih umum minhu tibatan itu kuj wa haraja jeung kaluar bil hariri ku kecap harir naon goeruhu lian harir kal kutni saperti kapas wasupi jeung wol wasari jeung buuk jajaran kaopat ti hanap ce wa haraja bidahab wa haraja jeung kaluar bidahabi ku emas naon alpidatu perak painahu maka saestuna kalakuan ya juju eta meunang naon at-takhatumu make ali biha kalawan ieu pidoh lirrajuli pikeun lalaki
bal yusanu balik tadi sunatkeun itu takhatum malam yusrib dina salagi henteu leulewiheun itu rajul fihi dina itu takhatum leulewiheunana teh urpan ceuk adat ma'atibari adati amsalihi sarta ngareken kabiasaan pirang-pirang pantarna ieu rajul naonana wajnan timbanganana wa adadan jeung bilanganana wa mahalan jeung tempatna faida zada maka di mana-mana ngaleuwihan ieu rajul ala adati amsalihi kana kabiasaan pirang-pirang pantarna rajul haruma taharam itu takhatum hilapan bari nyulayaan liqauli badihim kana dauhan saparih ulama mata balago samang-samang sanepi naon al khatimu ali miskolan kana samiskol kuriha tah dimakruhkeun itu takhatum pain jada maka lamun ngaleuwihan itu khatim alaihi kana itu miskolan kila tah dicaritakeun naon yahrumu haram itu takhatum wakila jeung dicaritakeun naon la henteu itu yahrumu wal afdalu jeung ari nu leuwih utama jaluhu eta ngajadikeunana itu khatim fil yadil yumna dina leungeun anu katuhu walabsuhu jeung makena itu khatim fil khinsiri dina cingir wayahilu sareng halal lin nisa'i pikeun pirang-pirang awewe naon labsul haliri make sutra wabtirosihi jeung make amparan ku itu harir wayahilu jeung halal lil wali pikeun wali naon alibasu makekeun asobia kasobi al hariro kana sutra qabla sab'i sinina dina samemeh 7 tahun wa ba'daha jeung dina sabadana itu sab'i sinin wa qalilu dahabi jeung ari saeutikna emas wa kasiruhu jeung lobana ieu zahab ay istimaluhuma tegasna makena itu qalil wal kasir pitahrimi dina haramna sawaun eta sarua bae awewe mah halal make sutra atawa make amparan tina sutra awewe mah meunang tuluy umpamana hiji kolot wali halal makekeun sutra ka budak lalaki anu can baleg pertikeun si sakib umpamana dipakean sutra ku urang eta teh meunang mun boga sutrana eta boga memborboring sutra kolor ge barorong kumaha lamun hiji bapa hiji wali makekeun emas ka budak anu can baleg ka budak lalaki anu can baleg tetep eta mah hukumna haram masalah haramna rek loba atawa saeutik emasna mah tetep we hukumna naon haram namahan heula tinu tadi tengah-tengah aya qauluhu lidarurah aya teu awil hajati atawa kabutuh padaruratu maka ari darurat laisat eta lain ieu darurah biqayyidin eta qayyid li anal madaro karena saestuna anu jadi dasar ala wujudi darurati kana ayana darurat wal hajati jeung kabutuh paya juju tah eta meunang naon istimaluhu makena itu madukiro li darurati karena darurat kapuj ati harbin saperti ngadadak perang di dalam yajid di mana-mana temangihan jalma goerohu kana salian madukiro teh naon harir teh mimma tina perkara yakumu anu menggon ieu ma makomahu
dina patempatanana itu madukiro walil hajati jeung karena kabutuh kadap ijarbin seperti nolak budug nolak aratel budug wadap ikumalin jeung nolak tumila tuma wasatru auratin jeung nutupan aurat fi sholati dina keur salat wa an ayunin nasi jeung nutupan tina pirang-pirang paningali jalma-jalma wa fil khalwati jeung dina nyepen di dalam yajid di mana-mana teu mangihan jalma goerohu kana salian itu madukiro. Terus kahanap ce aya qauluhu wa yahilu eta wa yahilu lin nisa'i ayli annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akhoda eta nyandak Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaminihi dina panangan katuhu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kit ata haririn kana sateuk-teuk sutra wa fi simalihi jeung eta tetep dina panangan kencana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kit atu dahabin ari sapotong emas. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadani ari make ieu harir wa dahab ari make ieu harir wa dahab istimaluhuma tegesna ari makena ieu harir wa dahab haramun eta haram ala dukuri ummati ka pirang-pirang lalaki ti umat kami halal itu istimaluhuma li unasihim pikeun pirang-pirang awewena itu ummati wa ulhiqa jeung dipilukeun bidukuri ka pirang-pirang lalaki saha alhunasu pirang-pirang alhunasiu pirang-pirang wandu ihtiaton karena hati-hati wa idza kana jeung di mana-mana bukti naon ba'dus saubi sawareh pakaian ibrisiman eta sutra ibrisim aya hariron tegasna sutra wa ba'duhu jeung sawarehna deui itu sawab al ahoru anu hiji deui kutnan eta kapas au katanan atawa katun masalan umpamana jajatah menang li rajuli pikeun lalaki naon labsuhu makena itu sawab malam yakun dina salagi teu bukti naon al ibrisimu sutra ibrisimna goliban eta ngalindih ala goirihi kalian ieu ibrisim paingkana maka lamun bukti naon goirul ibrisimi lian sutrana goliban eta ngalindih hala tah halal itu labsuhu wa kada jeung nya kitu deui halal ini stawaya lamun narima sarua itu ibrisim jeung goer narima sarua ibrisim wal goer pil asohi mungguh kaul asoh lalaki menang make pakaian anu eta pakaian teh sawarehna sutra sawarehna deui katun atawa sawarehna sutra sawarehna deui kapas gitu ngan menang sote salagi sutrana teu ngalindih kana kapasna salagi teu ngalindih sutrana kana katunna gambaranana umpamana sutrana 40% katunna 60% sutrana 40% kapasna 60% kumaha lamun sarua kapas jeung katuna 50-50 maka ceuk kaul asoh tetep eta halal menang lalaki make eta pakaian anu setengahna sutra setengahna katun atawa setengahna kapas saeutik tah eta
Duhureun paslun qauluhu kadza inistawaya fil asah fayahilu maka halal itu labsu alal asohi mungguh kaul asoh wa paroko jeung ngabedaan itu saob at-tafsiro kana tafsir haitsu yahrumu dina sakira-kira haram naon masuhu nyabakna itu tafsir alal muhdisi kajalma nu boga hadas ingdal istiwa'i dina nalika narima sarua takdiman karena ngagungkeun lil Qur'an